Mah, mah, mah. Naon? Ayang jajan nih mah 1.000 we. Ngaboga ti mana? Mama ari maneh sujang gawe gente. Tuh ka bapa maneh menta. Pak, pak. Kulan. Bapak nyungkeun 1.000 pak yang jajan pak. Boro-boro 1.000 ujang 10.000 ge eueuh. Mun tina aya na geus dibelikeun kana ulu deui ku bapa meureun. Aing mau mere. Ek nuyul we tuh ah. Heueuh nuyul ka itu hek sing bebenangan. Ek naon digituan si bapak tuh lincaran budak teh diantep. Keun bae tepkeun tong sok dihalangan Siti ari maneh budak keur ngembangkeun bakat. Ada gelo maneh mah. Hah? Lah da gara-gara bapak atuh make teu gawe jadi we nu jadi korban anak. Heueuh gawe kumaha nya we si ayeuna mah kudu mayar gawe ge 10 juta. Teu hayang teuing aing mah daripada dipake mere calo mah geus ya dibalikeun kana udud ek nepi ka eungap sugan ada. Ngadoa atuh teh gerame babari milik nin lebang we hirup teh. Heueuh ke peuting atuh arek bawel teuing ah. Ya Allah. Abdi teh hoyong beunghar ya Allah. Hoyong sagala aya, alim susah juga kieu ya Allah. Abdi janji ya Allah, mun abdi beunghar abdi bakal naon nya? Abdi bakal nyaah ka pamajikan, nyaah ka anak, nyaah ka kolot. Abdi bakal sodaqoh tiap minggu ya Allah, ngabantu sesama, salat tepat waktu.